Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepang disareng Ibu Mona dina pangajaran basa Sunda. Urang tangtu kungsi nempo kumaha ringkolna aksara Arab, Jepang, jeung Korea. Ari hidup kungsi nempo ngaran jalan atawa pelangkantor make aksara Sunda. Geuning urang Sunda ge bogaeun aksara sorangan kawas urang Arab, Jepang, jeung Korea. Hartina seler Sunda satata jeung seler-seler sajena nu aya di sakuliah dunya. Kukituna, hayu urang diajar aksara Sunda. Aksara Sunda kaganga nyaeta wangun aksara anu kapanggih dina sababaraha prasasti jeung naskah kuno di Tatar Sunda. Di antarana Prasasti Kawali, naskah kuno Waruga Guru, jeung Ratu Pakuan. Aksara Sunda kaganga miboga 7 aksara suara atau vokal, 18 aksara ngalagena atau konsonan, 5 aksara kosta atau asing anu mangrupa serepan tina basa asing, 13 rarangken, 10 angka, jeung sababaraha tanda baca. Nu dimaksud aksara suara nyaeta aksara anu ngabogaan sora vokal. Kalawan bisa dituliskeun mandiri. Jumlahna aya 7. Di antarana A, E, I, O, U, jeung E. Aksara ngalagena nyaeta aksara anu ngabogaan sora konsonan. Jumlahna aya 18 huruf. Nyaeta K, Ga, Nga, Ca, Ja, Nya, Ta, Da, Na, Pa, Ba, Ma, Ya, Ra, La, Wa, Sa, Ha. Lima aksara pikeun nuliskeun kecap basa asing. Di antarana Fa, Fa, Ka, Sa, Za. Rarangken teh gunana pikeun ngaganti sora vokal, nambahan sora konsonan tengah atawa tungtung, jeung maehan sora vokal dina aksara ngalagena. Rarangken teu bisa ditulis mandiri, tapi kudu dibarengan ku aksara dasar. Jumlah rarangken teh aya 13 aksara anu kabagi jadi 3 gundukan dumasar perenahna. Nyaeta rarangken anu perenahna di luhureun aksara dasar, rarangken anu sajajar jeung aksara dasar, jeung rarangken anu perenahna di handapeun aksara dasar. Rarangken luhur jumlahna aya 5. Di antarana aya panghulu, fungsina pikeun ngarobah vokal aksara ngalagena tina A jadi I. Contona K, upama ditambahan rarangken panghulu, robah sorana jadi Ki. Pamepet, fungsina pikeun ngarobah vokal aksara ngalagena tina A jadi E. Contona K, ditambahan rarangken pamepet jadi Ke. Paneuleung, fungsina pikeun ngarobah vokal aksara ngalagena tina A jadi E. Contona K, ditambahan rarangken paneuleung jadi Ke. Panglayar nyaeta fungsina pikeun nambahan sora konsonan R dina tungtung engang atawa suku kata. Contona K, ditambahan rarangken panglayar jadi Kar. Panyecek nyaeta fungsina pikeun nambahan sora konsonan eng dina tungtung engang. Contona K, ditambahan rarangken panyecek jadi Kang. Rarangken sajajar.
Jumlahna aya 5. Di antarana aya paneleng. Fungsina pikeun ngarobah sora aksara ngalagena A jadi E. Contohna, K ditambahan rarangken paneleng, robah sorana jadi K. Panolong. Fungsina pikeun ngarobah sora aksara ngalagena A jadi O. Contohna, K ditambahan rarangken panolong, sorana jadi Ko. Pamingkal. Fungsina pikeun nyalusupkeun sora Y kana sora asalna. Contohna, K ditambahan rarangken pamingkal, sorana jadi Kia. Pangwisad. Fungsina pikeun nambahan sora H kana sora asalna. Contohna, K ditambahan rarangken pangwisad, sorana jadi Kah. Paten atawa pamaeh nyaeta fungsina pikeun ngaleungitkeun sora A dina aksara ngalagena. Contohna, K upama ditambahan ku rarangken paten atawa pamaeh, sora A-na jadi leungit. Rarangken handap jumlahna aya 3. Di antarana panyuku. Fungsina pikeun ngarobah sora aksara ngalagena A jadi U. Contohna, K ditambahan rarangken panyuku jadi Ku. Panyakra nyaeta fungsina pikeun nyalusupkeun sora R kana sora asalna. Sora panungtung pikeun ngagunakeun huruf R bisa dirobah ku rarangken panglayar tong ngagunakeun panyakra ieu. Contona, K upama ditambahan rarangken panyakra, sorana jadi kra. Panyiku fungsina pikeun nyalusupkeun sora L kana sora asalna. Contona, K upama ditambahan rarangken panyiku, sorana robah jadi kla. Teu beda jeung aksara Laten, jumlah angka dina aksara Sunda aya 10. Ti mimiti angka 0 nepi ka angka 8. Upama nuliskeun angka puluhan, ratusan, ribuan jeung sajabana, cara nuliskeunana oge sarua jeung Laten. Contona, upama urang nuliskeun angka 15. Nu mimiti ditulis teh angka hiji heula dituturkeun ku angka 5. Kitu deui upama urang lamun nuliskeun angka ratusan. Tapi aya aturan anu khusus dina nuliskeun angka aksara Sunda. Nyaeta nuliskeun angka salawasna diapit ku 2 garis nangtung. Tujuanna nyaeta pikeun ngabedakeun antara aksara angka jeung aksara sejena. Tah, ayeuna pikeun maham ngeunaan aksara Sunda jeung rarangkenna, pek hidep jawab pananya-pananya di kolom komentar. Sakitu heula nya pedaran aksara Sunda dinten ieu, dilajeng deui dina pedaran aksara Sunda minggu payun. Hatur nuhun paratosanana, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.